Aduh Gusti abi ampun, tekiat nyunyuhun setum ampun Gusti. Dak, Hei, ulin ka dia tuh. Gang nyantai. doh, Gang raruas muntas di jalan raya teh loba motor. jika tas di masjid weh. Kan? Jika tas di masjid. Ada jam masuk dek ibadah matas asar heula. Lain tedeng teh keur hari ringan tadi Lagu naon sih tadi? Nah, tepuk gue eta mah nyaho kunaha. Tedeng teh aduh Gusti abi amtun teu kiat nyuhun setum. Da lain kitu. Kumaha? Aduh Gusti abi ampun teu kiat ningali bujur kitu. Katana pasti masjid. Jadi perlu urangnya keimanan jeung katakwaan teh urang perlu ditebelan beurang jeung peutingna. Atunya heueuh Urang urang teh. hirup gu melenang di alam dunia teh Kang ngabogaan dua papasangan. Ayeuna contoh aya langit eujeun. Bumi, Aya lamun ieu beurang meureun ieu. beuting, Ieu awewe ieu. lalaki, Ieu ronggeng maneh monyet. ulang monyet. Papasangan gitu. Kun bae lah. Aing geus siga teh Iya, pahitan. iya. Pan, kada resel urang di mari gagawe teh lah. Lah ari-ari Iya. ari amprok mah kieu beutna. Urang mah kalaka ngutret-ngutret teka-teki di imah teh Oh gitu. Jadi naon teh? Oh tina Sunda bahasa Sunda. Mun bahasa Sunda jadi tataruha, tatarucingan urang mah di imah teh. Ngan ari sorangan masuk asa kesalnya Kang. Asa kesel. Mending ai duaan kieu jadi. Man urang mikirna aya tatarucingan teh. Jadi kumaha loba ieuna loba sokleng gitu mikiran kudu kumaha pi omongeunana. Ari kitu naon jadi pamikiran? Tana urang arek contoh kieu ya. Heeh. Urang sugan waras si urang menang nyipta urang. Heeh. Menang nyipta urang. Waduh. Oh, da lagu ge aya pencipta nanya. Heeh. Peda apal tahu? Nah, apa atuh? Apa? Ari bujur awewe apal? Hah? Akang Dek nanya ke dia bujur awewe apal teu? Tita tadi nguruskeun wae. Anu demplon geuning. Apal? Tah. Lamun cek Jawa nama bopong tuh. Bopong. Apaan? Tahu Tah. apa? Lah, aing nanyakeun kana tahu mah da. Anu urang ek nanyakeun urang. Naon bedana tahu jeung bujur awewe? Ieu Kang ulah nanyakeun ka Patarkia tuh Kang. Mesin barudak leutik ge arapaleun. Nah, teu mungguhan. Arapaleun ieu ari Can puguh. ari tahu mah meureun dijieun tina kacang. Heeh. Terus digoreng. Heeh, tahu mah. Ari awewe mah aya nu bujurna badag, aya nu bujurna ipis meureun kitu. Ah, lain bedana lain kitu ieu. Tahu jeung bujur awewe mah Sok nyanyawanan. hayang apal. Hah? Hayang apal. Eta urang nyalahan. Bet nyalahan lain kitu, lain kitu. Aya nu beneran kumaha? Aya nu beneran. Ya, naon bedana tahu jeung bujur awewe. Heeh, ari tahu mah. Tah ibaratna ieu tahu. Heeh. Tahu tenang karaknya. Heeh. Tangkubkeun. Tetep luhurna tahu, handapna tahu. Ieu awewe ditangkubkeun awewe bujur awewe teh. Heeh. Tah lamun tahu mah Heeh. hek dibalikeun. Heeh. Tetep tahu. Tina nangkup teh. Tina nangkub teh anggar tahu. Tapi lamun bujur awewe tina nangkub dibalikeun. Waduh. Rongos wungkul. Kitu tah. Mentak we. Ini. Heeh, kitu lah. Gila gitu. Geus ari kitu.